أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kuari bagian batin malaikat teh ku Gusti Allah ditugaskeun supaya ngahadaman jelema anu maca Quran, maca sholawat, zikir jeung babacaan malaikat turun, malaikat sayarin ngaran. Artina nu terus belempang ditugaskan ku Gusti Allah tah mun pengajian kieu malaikat hadir ngabejaan ke para malaikat kadi aya nu ngaji di dieu kadi ditambah ikunyana karumpul jauh mantap kieu nu hadir teh lain jelema kabeh. Ih sia mah kumas aing keur carita sia mah wae lain jelema kabeh. Aya nu malaikat ge cak malaikat ulah ka dieu ngaji mah ngaji tapi ulah tuh kan bisa gitu. Satu sisi malaikat nu ieu mah tadi kadi nu aya deui pangajian ulah asal malaikat kadieu ka malaikat engke ge jelema dititahan ku malaikat daratang. Lamun cak malaikat ulah ditahan, malaikat sorangan ngarana kamari ulah padahal ngaji kitab lah eta keneh tapi diulah ku malaikat. Geus asal malaikat ngaulah ke para malaikat, jelema teu ditoel ku malaikat teu daratang. Kok bisa kitu sih Kiai? Oh, malaikat teh ngambe. Ketika orang zikir la ilaha illallah kadeulekan ku malaikat la ilaha illallah urang kaluar. Lamun henteu make bahasa urang cicing bae perem urang tapi hate urang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha hate malaikat ngambeun ka awak urang seungit diambeun ku nya seungit teu nyahoan nya keur maca naon urangan seungit mantap teu dicatat ku malaikat sebab teu kadenge malaikat mah nyatet teu kadenge mayal fizumin qaulin ila ladai raqibun atid nu kadenge dicatat oh sieu maca la ilaha illallah catat tapi lamun urang mah peureum teu nyatet mantap zikir khopi man nu nyahongan Allah ngan malaikat ngambeul seungit di awak ieu seungit cenah ya ngagerokeun malaikat kade ieu teu kadenge teu kadeuleu babacana tapi seungit coba jauh coba ieu seungit karumpul malaikat ngagulung di dinya mantak sih ada orang mun zikir sorangan gedebug ulah bentar ulah sih ada nu paek tadi teh seungit ngaji gitu keneh kadi cek malaikat kadi jutaan malaikat hadir tarurut maladir sayarin malaikat sayarin bener seungit. Tak ketika orang zikir Haji Pudoli misalnya ya mungkin tahlil kan la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat bau ulah kali ulah ini bau cek malaikat bau ulah oh hate la ilaha illallah na eta dicatat kunyana ngan strip bau aya stripan kunaon eta teu ikhlas hatena jadi hayang cawambon bau kaambeun kunyana tah ieu ngaji ge kitu keneh ngaji cek malaikat seungit kadieu oh jaheuh kahayang nanaon nya nama hiji Allah tapi lamun ngaji di masjid kudu bau kunaon hayang amplop bau kan cek malaikat geus ka masyarakat teh oleh toelan ulah geuna ngaji bau aing ge hampir utah aing baca alagaan bener sia Allah aing ngaji kos ge ngaji batin ngaranna oh bau malaikat
mantap geus teu aya deui cek malaikat teh keur tadi nya ieu keur aya nu zikir seungit bau bentek lah saya mah kadinya lah cek malaikat boal kagak tungguan we di dinya bentek nah kuari maca Fatihah tadi teh teu nu teu ikhlas bismillahirrahmanirrahim sugan bae ini cager aing dibere kudang sugan bae meureun sajuta bae dibere gasugi sugai dan maghdubi alaihim waladdallin inum geunya mudah-mudahan aduh sinum kumaha karasan tambah nyeri anu ikhlas bismillahirrahmanirrahim inum geus kumaha mangkarasan alhamdulillah rada hampa inum deui alhamdulillah rada hampa kok bisa beda apan tadi malaikat milu ainu tadi mah pan caina cai tiis menang di sumur jadi mah jadi beteng kan dibere cai sumur atuh pae atuh jelema minimal nyelenggit tambah tapi cai sumur aja di bacaan Fatihah kun ikhlas pada malaikatan milu kadinya malaikat ditiupkan milu ka jero terus diinum ke malaikat asup ka jero cek malaikat nu mana nu nyerina sih oh iya cek malaikat dipaut punya set gegeran bae mana WC ngising itu dipaut ku malaikat siapa kudu dijabarkeun we heran nih mah keur carita-carita batin di bahasa urangkeun supaya paham geus malaikat teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah ngadatangan nu ngaji nu zikir nu tasbih nu tahlil nyana ngabejaan ka para babaturanana ketika ikhlas ka ambeuna seungit ketika teu ikhlas ka ambeuna bau mentak tetep bae masyarakat teh bau malaikat na ge bau ikhlas keur coba ge nah urang wiridan sholawat Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman kamilan semua karena lu yelo qad wa faraju yelo qad ka malaikat aya nu pembacaan bau datang malaikat nu bautan bau emang naonnya hayang warungna maju bau jasa ya bau lah ngesus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la ya'anat alaihi wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati itu mah sholawat lain sembarangan teh sholawat eta eta mah lamun dibaca sholawat eta geus pohara we eta mah ijazahna ge teu meunang ditulis sholawat eta mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala alaihi wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati eta mah mantep ka ditu teh mah jotosan ge mun make sholawat eta beda jotosan di kitu ge teh tadi sholawat tah nya supaya nempel di malaikat tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala alaihi wujuh wa khasyata tinjukeun ku urang atuh sapira tanaga ieu tapi aya malaikatan ngejengkang jelema tadi eta malaikatna nempel di dieu urang wirid sak malaikat bau emang urang pelet pake ngawirid iti atuh baueun atuh sholawatna bau pake ngawirid barang bau atuh bau cek malaikat gideg teu kuat cek kan aduh ya gaji aing musim tiis kos kieu ya carita batin teh kos kitu mentak lelembutan kan aya di urang cek ahli thariqah mau ngan bahasana tinggi-tinggi mun thariqah mah latifatul qalbi latifatur ruh latifatus eta teh lelembutan malaikat ngambe ka lelembutan urang tuh lu batak ahli Allah mah makin yakin sebab naon lelembutanana malaikat bage ngambe atuh ka Allah malaikat baru ditugaskeun kita mendampingi nyana teh geus seungiteun
ngambil lelembutan urang lantaran dipaksa tadi nama embung urang zikir la ilaha illallah embung kabelah dia nama jadi daek kabelah dia jadi nikmat nginaheun malaikat sengitun cak malaikat sengit amat ieu malaikat teh sengit ngambil urang aya la ilaha illallah aya sholawatan ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas makin sengit malaikat bae ngambil sengit caknyana lelembutan urang kaambeul ku malaikat lelembutan urang komo ku Allah nu nyieun maka urang ahli lelembutan itu ge ahli lelembutan urang jeung lelembutan urang jeung itu ngadu nyaun nyana aya waliullah kieu beker cicing bae jelema di jalan ndekanyana saenggeus ndekanyana datang di jalan teh ya dipanci-panci duit teh ieu aing boga duit 1 juta jeung kiai 500 nu 500 deui ieu teh dek dibelikeun 200 ka jeruk nu 300 deui bisi aya fakir miskin nu menta-menta dek dibikeun jadi 1 juta kabehna datang assalamualaikum waalaikumsalam nu 300 sing hade besi poho cak kiai teh nya ngeuteun kapanggih jeung fakir miskin da ieu engke kapan mus aya mun aya fakir miskin ulah datang ka teu dibikeun nya kaget teh jibat nyaun kok bisa lelembutanana neropong lelembutan kiai teh nu geus jadi wali neropong nu 500 jang kiai nu 200 meuli juruk hasem-hasem ge nu 300 jang fakir miskin diamanatan tah ku kiai nu lelembutanana geus tajem supaya naon sebab eta lamun kabawa ka imah deui poho kabawa ka imah deui nu 300 nu jang fakir miskin teh sapoe 2 poe ngendek eta kapan jadi kalajengking bakal urang mah teu nyaho hakikatna jadi kalajengking sebab naon geus lain nu urang geus diniatan jang fakir miskin diendekeun di imah urang sarua jeung kalajengking aya di imah urang mantak kiai eta ngabejaan sia deh nu 300 bisa fakir miskin segera ta eta teh nyana teh ngabejaan besi kabawa ka imah duit keneh ngan kulantaran geus dipikeun di hate teh geus dipikeun berarti geus lain nyana dibawa ka imah jadi kalajengking. Nah, pohoan dipake meuli lauk, dipake meuli beas, dahar bareng jeung pamajikan jeung anak kan jadi kalajengking tah. Di jero cak anakna bah nyari beuteung. Kunaon teh sia? Tos ngadahar lauk eta, jelok eta mah jelok teri. Abana ka jero abah ge rada karasa cenah. Cek mana ngajungkel dong. Kurangnya akhir beuteung ngadahar naon urangnya. Atuh kalajengking pan tadi nyakit di jero tuh teu nyaho ta urang teh kana hakikat kos kitu tah nu mantap jeung ahli Allah maka teh barangnya na bebeja deui ka kiai nu tadi waalaikumsalam kunaon minta cai kunaon tuh nyari beuteung atuh nu 300 teh endahan dipake meuli japuk ku sia kalajengking eta lelembutan da main tuh dak bae urang keur dieu lelembutan urang main neuleuh jahe tring jahe getring tah lelembutan main tah lain lembutan goblok tah mah tah eta mah lain lelembutan tah nafsu beda lelembutan jeung nafsu tuh itu baguna putihnya budak kurang mananya lelembutan main ya lain lelembutan bego tah mah sia mah du bogo wae burung Lampung bangun ieu beda kulitna putih bener marah tuh bener tuh gede adat Lampung tuh lain lelembutan nafsu beda ke lelembutan jeung nafsu tah lelembutan urang kaambeul ku malaikat sengit tah supaya urang sengit ikhlaskeun ge asal geus kaambeul ku malaikat sengit bagi aduh geus malaikat nu saejeun kade sengit ye sengit dari uk dari yuk nyana dirinya nu ngajina baksa 20 nu hadir malaikat jutaan engke malaikat nitahan ngaji noelan emang kitu ditugaskeun ku Gusti Allah tuh mantak teu sambarangan tadina aya 300an di masjid teh kuari ka Golkar nyana cek malaikat jadi benteknya
kamari mah seungit malaikat jeung malaikat ngobrol barang aya pohon beringin jadi kieu cek kene aduh cek malaikat jadi kieu bentek cek kene bentek jelema geus bau ulah kadari bau ditoelan kumaha dijagaan ku malaikat ge nu endek ge kadinya nu endek dipengkolkeun ka warung ku malaikat dipengkolkeun ngopi bae di warung nyonyok emang geus aja aing dek ngaji ngopi cek nya di dieu nang malaikat mengkolkeun siapa bau cek malaikat daripada sia kabauan engkena sia diajakan ka Golkar bau sia eta eta keur carita dijabarkeun ta kos kitu tah tuh ih ngaji mah rusak dari kadinya nang Allah orang lamun geus nempo kadinya ngeri atuh salat urang mah bentek meureun salat malaikat salat mah salat teh budak bau bacaanana kada badak lamun urang dek salat di jero huntu urang aya cehil malaikat embungeun mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun coba ge di Fathul Muin diunggal kitab sunah urang teh nyehil sebab naon nu mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun eta teh aya rahasiahan aya malaikat anu cicingna di dieu dibaham paranti mun urang maca nyana anu ngajelaskeun dulur cek malaikat teh wahai para malaikat ieu babacaan seungit yeuh eta lamun eueuh cehilan lamun aya cehilan cangkena naon eta mungkin malaikat ke sebab malaikat kan tilok dahar malaikat mah geus ngeuleuh teh gilaeun nya na ieu teh naon cekena geus nya teh daekeun ka dinya ditanya pan sia teh ka dinya aya cehil mantak malaikat teh sebenarnya mah sieun ku cehil teh sing ada teh mantak urang sunah naon karangarana naon karangarana lain nyusur helanan tadi nyeuhil sunah selilit ngaranna nya sunah nyusur nambah kasunahan abi bersih malaikat senangeun kan mantek ente lamun dek kitu salat sing hade dek wiridan ge dek wiridan ceuhil atuh rusak nyata ngadahar jengkolnya didinya aya deui cek malaikat wow babatur ada kagak orang ayo jengkol ngamuk gitulah cerita ngaji batin lain sama malaikat nu cicing di urang lain hadam babacaan nu cicing di urang nu mantak hubbiba ilayya min dunyakum salasun dipake karesep di dunia anjeun tilu cak Kangjeng Nabi hiji at-ta'attur minyak sengit eta teh maksud Kangjeng Nabi awak urang sengitan ulah ya kokotor abeh malaikat datang ke urang nyatu antara sesengitan zahir urang jeung sesengitan batin urang wasiwak jeung nyiwak nu katilu wan nisa lantaran ngabungahkeun hate urang boga pamajikan teh kan terhibur ku pamajikan bright hate teh senang geus lamun hate senang urang maca zikirna maca sholawat kan ikhlas eta kan bantuan pamajikan urang coba lamun pamajikan urang manyun bae urang maca sholawat teh lain inget ke Kangjeng Nabi kan Allahumma sholli sholatan tutut gede sholli sholatan kamilatan wa sial tuh pamajikan goblok guys cek malaikat ban kiamat tadi sholawat katutut di bawah manyun nya kos tutut bae keur mah beungeut na tutut meureun teh aju bae ngamuk ge cek malaikat teu beres ieu eta lah seetik nyentil urusan batin kos gitu mentek tiup fuh atuh aya malaikatan nempel di dinya tiup kudu sok main gaple fuh jurig aya di dinya ulah samarangan tuh mantak nih lain tiup-tiupna di guruan ku dokteran des di guruan ku profesor bakal balalender meureun jelema teuk ceuli anjing kan ceuli anjing atuh ceuli aing ulah emang kumaha tahap keikhlasanana mana sebab dakwah mah nyampaikeun Al-Qur'an nyampaikeun hadis dit suprih ikhlas satungtung teu ikhlas nyana geus boga es nage leuwih ti 3 es lilin aya di nyana
tetap bal pisang. Tapi santri nu teu boga SS-an nyana didengekeun los teu didengekeun los nu ngaji ge nyana mah terus bae ngadreng-dreng mah bloon ya teh melenjang batur jejang aing tuh teruji. Coba ge bangsa dokter Andes datang ke masjid aruh jelumbangan 10-an cak nyana bubar kunaon kitu tidak semarak ini ngaji tidak semarak cak nyana. Coba santri aya duaan ngaji bae nyana mah eueuh datang nyana dok ngaji bae ngadereng-dereng bae nyana ngaji bae aya nu nanya tad ngaji jeung sa jeung jin emang ku ustad kadeuleu atuh aing mah kadeuleu tuh beda kan ustad mah bisa neuleuh jin bisa neuleuh jin mana jinna hulu sia eta jin harga cek ustad teh sakulah lawora sia jeung aing hese teu bisa diukur ku dokter Andes teu bisa diukur ku profesor teu bisa ikhlas sok katipikeun supaya kadenge secara nasional aya eueuh nu nuturkeun moal ikhlas. Wah kos kitu mah cenah tuh lain dokter Andes jeung lain profesor bae kiai ge teu ikhlas bener atuh ulah ka aing bae cok dokter Andes kiai ge teu ikhlas kabehan ieu mah teu profesor teu kiai teu dokter Andes aya teu ikhlas mah moal bisa gitu atuh ulah ka aing bae ngan lolobana dokter Andes mah teu ikhlas bego lolobana aja cara ngajar ge hayang dibayar atuh pan santri beti lo hayang dibayar paling ge di ongkosan akur teu atuh kumaha siapa eta mah eta kararese teu sa entek almarhum Abah doyong ngadenge ti surah guruna cing ikhlas magahan ngaji teh carana lamun sia beuki ngopi ngaji di masjid kopi bawa ku sia beuki ngarokok mawa di imah sia beuki nyepah kebenaran nyepah mawa seureuh bila perlu jualan di masjid ku sia jualan seureuh tah kos kitu tah jadi mawa sorangan ieu maulah datang dari emang can aya kopi gitu ieu mah kiai maningan jingjing ceulina balik sia beres ieu mah kos kieu gitu tak jadi kena mesin nyadiakan kopi tak godok mawas orang mawa tak kopi termos aya di dia barang didelek ngan beak tahu melikeun so tolol teu mudah mau wadahna doang tah ieu kos kitu kiai teh beuki ngopi mawa beuki ngarokok mawa ulah sok hayang dibelikeun di tempat pengajian ngurangan ikhlas teh kos itu. Adapun kabeneran di tempat pengajian aja dibere rokok, jual. Teu bareres kabeh. Ya ikhlas ya. Perang, kurang perang. Tuh kos kitulah. Teu bisa diukur. Aya cenah profesor ikhlas atuh hebat, nya profesor ge ikhlas atuh hebat. Cenah dokter Andes bisa atuh pinter aya dinyana. Ya predikat adinya nah aja bisa ikhlas atuh tama ka sorgana ge hiber atuh hiber tama ngan ragag heulana cara dokter Andes ikhlas lah geus nyaho jasa kok kiai cenah bangun harengeusna mah dulur aing dokter Andes di Jogja dokter Andes diurukan ku abah di dia almarhum hiji begitu nyeun pondok pesantren ngajana ngarana pondok pesantren Aji Mahasiswa Al Mufsid hiji-hiji da pondok pesantren termodern di Indonesia saat eta sebab santrina teu narima kelas SMP SMA mahasiswa ndek kuliah di luar UGM ndek di Muhammadiyah ndek di berbagai silahkan cicing di dinya cak almarhum abah ji udah aja kayak pesantren salaf jangan bayar nya nengah-neng jangan bayar jangan udah jangan kalau bayar namanya bukan pondok itu mah kos iya juga ya iya jadi udah gak usah bayar ya dah kalau gitu mah bisaan kan iya dihareupeun mah
barang datang ke Jogja bener teu mayar ngan listrikna 5 kali lipat tuh eta dokter Andas mah kos kitu wae hese bener teu mayar listrik ditingkatkeun pan aya di pesantren salap kieu mah mayar henteu listrik jangnyana ainyana daek popoekan teu kudu mayar ainyana hayang cang bayar mayarna sabar duit cenah teh kieu sabulan 50.000 eta ge aya nu 3 bulan teu bayar-bayar aja kumaha ka ditu nah atuh ai nu katempuhan oh sate kos kieu mah blon ngaberatkeun ka kieu lah cenah kieu aja loba duit naik hagas teu balaya sabodo asa sia barara tah bae los geus eta santri hebat jasakan geus teu nyahoeuna naon santri mah hareudang mana nu aya kipas wah di majelis sakeun aya kipas waktu jam 11 beuting kipas war hei eta kadeuleuna ku sia kipas duit eta bayar henteu naon teh ja tenang bae cenah mah oh ngabage gas urang datang teh subuh boh asih mujuna keur ngipasannya cek urang teh aing ge teu kos sia-sia ku senang-senang teuing teh diantepkeun bae sadaekna sia geus pokona jadi perhitungan di pesantren salaf mah jadi salamun make perhitungan ekonomi sabaraha si santri di dieu 500 ayeuna mah saurang sakean atuh babari listrikna sakean diteken atuh babari aju urang nyeun kantin daya dahar sia di kantin aing mun teu dikaluarkeun sia koeng atuh bisa sabulan berarti meuli Avanza 2 bulan ganti Innova 3 bulan berarti kan Fortuner 4 bulan neraka sia kiai itu kalau perhitungan kos itu dek ngaji kita dek dagang babari ngitung ekonomi mah tapi lain eta daripada di dunia kebeli Avanza Innova Fortuner kabelah dituna Lexus menang tidinya rugi amat sih mendingan sodakoh di akhirat kakarak ganjaran aya dokter Andas nu kos gitu cak nu di luar naon eta atuh sia aja gaji di luar ieu keur carita carang aya hese sebab ti awalna dikondisikeun seperti eta mun kabeneran aya nya profesor jeung dokter Andas ikhlas boh tamang geus angkat topina ge lain hiji 4 ieu jeung handap hese dieu ka ieu ayo keur carita ya kafir Mekah kupar Mekah teh embung jasa dipimpin ku Kanjeng Nabi di samping mung lain geus sakadar embung tetapi nyana teh mantangan lain sakadar ku ucap ku tingkah jeung pagawean dianiaya sahabat-sahabat dianiaya nu diseret mah nu dipasung mah nu ditubles mah geus macem-macem mengarah ka Kanjeng Nabi lain bantrak-bantrakeun woi kupar Mekah teh kejam luar biasa tiap hari kadenge sahabat anu ditublas anu dianiaya paeh dan lain sebagainya nu seret woi mukminin di Mekah saat eta mikir kudu kumaha ieu nyalametkeun agama kudu kumaha lain mundur mukminin teh malah kumaha carana nyalametkeun agama geus yakin anu kuat bila perlu ini ke Mekah sebab ngelawan ku perang mah can siap minoritas dah Kanjeng Nabi terus dakwah tapi terus baik pimpinan Abu Jahal Abu Sufyan Abu Lahab berbagai abu nu lainna tetap nentang ka Kanjeng Nabi pohara jasa lain sekedar ku ucap tingkah mah geus karuhan pagawean mengarah ke Kanjeng Nabi teh dianiaya bahkan kita dibunuh Kanjeng Nabi Abu Jahal nyarita sanu bisa mau hulu Muhammad ka dia 1000 onta moal kudu digikeun deui ayo gerak lain lalawara ancaman teh nu mantak urang sebagai kiai datang ka imah ka karakter ditanya doang ku masyarakat haju muringis bae pendek tuh ka karakter ditanya encan naon
aduh cenah aing teu ditanya ya dagang toge we sia ulah jadi kiai main dagang toge ka ditu sia aya nu nawar atuh teu dibeli ge tuh kabelah dieuna geus nararanya aya anu sinis haju dilawan ya tuh ulah aya nu nyiduhan antapkeun nyeun perkumpulan muludan endahan teu didukung kajen muludan sorangan nu ngadukungnya nak mudu sorangan maka sampai ke assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka masyarakat jeung saya eta sorangan ja assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka assalamu alayka asfal asfiya ya assalamu alayka cak masyarakat we mapa kasih meureun tah mah kumaha aing we mirobis samai assalamualaikum jaya dua cenah sorana sorangan teu wanin kiai teh kos kitu tah tah deuleu kangjeng nabi baheula perjuanganna masyaallah tah nu mantap kangjeng nabi terus dakwah wahai kufar Mekah wahai kaum Mekah saha nu iman ka Allah iman ka kaula sebagai rasul Allah indah agama tina agama jahil ka agama anu lurus siratal mustaqim Islam inna dina indallah Islam bakal dibere surga caritakeun keistimewaan jeung keindahan surga saha jelema anu teu nurut henteu iman ka Allah di akhirat bakal dibere kanyerian neraka sifatan ku Kangjeng Nabi neraka tetap baik lah Muhammad macem-macem segala sorga lah segala neraka lah hirup mangan di dunia doang sebab dongeng anu paeh udang pan senep eta senep kan aja jantung senep eta segala sorga segala neraka mana berita nanti baheula ge mun nya ge aya sorga aya neraka saurang bae atuh anu udang jauh mad ngomong besok macam-macam segala surga segala neraka padahal nyana geus nyaho dina Injil geus nyaho dina Taurat Yahudi bahwa memang aya surga jeung neraka teh ngan kulantaran nyana benci jasa ka Kangjeng Nabi sehingga kayakinan nu aya di jero dadanya na ge dianggap eueuh bae kos kitulah jelema anu berbangga diri jelema anu ego kos kitu tetep iman ku teiman anu mantak ieu dibere ku Gusti Allah ayat innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin lamun nusok ngaji bilagah mah kakarak ngadenge bahasana geges muringkak bulu tetapi kulantaran urang mah teu masantren teu ngaji bilagah nu mantak biasa-biasa bae nu sok didengikeun dengan sakadar sorana nu sakadar makharijul hurufna sakadar lagam-lagamna hungkul variasirna krenikna doang henteu diamati eta bahasa-bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an teh tapi nu sok ngaji ilmu bilagah mah minimal ngaji Johar Makdon muringkak bulu ieu mah teu muringkak bulu Pak muringkak ge bulu handap muringkak bulu lantaran bahasaku pohara-pohara teh mana ka poharaan anak ieu neretet bae ayat taukid mana hiji inna dua laat lam taukid nomor katilu wa ma nafi nomor kaopat make ba zaidah bimu'jizin wahai iya taukid iya ngabaris aya opat ku pohara-pohara teh berarti tahap keingkaranana si bohota luar biasa sehingga iya taukidna teh Gusti Allah teu kira-kira tuh mulai tah nu sok ngaji mah wih jah nya aya nu teu ngaji mah tuh biasa-biasa mah nu mantap kunaon sia teu marondok atuh baheula henteu dia siang ke ditanya kunaon sia teu paham teu mondok kunaon sia teu mondok hah
ngarah ka bapak omongan ku bapak di pondok jak bapak sia di dieu bae ngomong pan aing ditahan pondok ka sia sok ajung-ajungkelkeun aing ka neraka sia pan aing ditahan ka sia mondok da cak kiai ge jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung sabilillah sarua jeung kaman yuqatilu payut talu jelema nu pasantrenkeun anak sarua jeung jelema perang di medan laga terbunuh kurang kumaha kiai nyampaikeun anak jauh nu nyaritakeun sakola SD mah kama yuqatilu payut talu jauh nu sakola SMP SMA mah kama yuqatilu payut talu jauh nu kuliah sugan aya kamain yuqatilu payut talu jauh jaya ge anu mansalaka ilman nu jelema nyupri ilmu jang sabilillah ilmu agama kama yuqatilu payut talu percis kos jelema anu perang terburu di medan naga berarti sabilillah tah eta nu masantrena jeung nu ngabiayaana sarua sabilillah sia cokolotna mal maco si ulah sembarangan ngeunana ngomong neraka yang urusanana sia mah sia bae abah keur emang nitah ka kula mah sia pan aing nitah ka sia pan cek abah cenah bari sakola bae ulah lo diomongkeun sakola mah cenah cak abah cenah abe hebat cenah agamana bisa ajung nagarana bisa pan haji pasantren kan salawiyah emang salah tuh henteu ngan niatna kurang murni nu pasantren mah murni kanyahoan kamurnian eta kumaha eueuh unsur dunia mun hayang nyaho mah masantren mah eueuh unsur dunia ai sakola mah ieu sakola naon SD hayang naon meunang ijazah kaditura deuk SMP kaditura deuk naon hayang ijazah kaditura SMA kuliah kaditura deuk naon deuk digawe di pabrik minimal kan jadi manajer lamun di pabrik kabelah dituna PNS urusanna pitayeun doang beres tapi coba masantren ceng sia masantren heuh naon sia nu diarah ijazah kiaina gitu gablegon aing bere ijazah di mana tuh sia nu harapan naon Allah we wali mah budak ieu ya Allah doang harapan dunia sia cengkel lamun geus balik masantren bakal kumaha ji kurang mikiran aing lain kitu jaing mah bangun rumek neuleus ya ngabiayaan henteu naon henteu ngapusingan ka aing siapa aing urusan itu santri mah pinter pan ngomong lain panu sakola mah atuh kaditunakan digawe atawa kabelah dituna aya acuan segala dagang sausakan geus boga modal lokos kitu mah kecil ayeuna kula mah eueuh urusan dunia mah nu di dulu akhirat janu dagang paeh janu sakola paeh nu digawe paeh kula ge bakal paeh tak kula mah teu boga pikiran urusan di dunia pikiran teh urusan dan geus paeh tuh nu mondok makos kitu geus balik sia ka ditu osok mikiran aing kitu kan santri mah berarti kan urusanana akhirat tinggal dilempengkeun doang aya sih seutik-seutik mah nu kurang lempeng aya ngan geus dimimitian putus jeung dunia waduh ai kitu mah cenah kiai mengarah kana putus sekolah hayu kos kitu mungkin negara ku lain putus sekolah tahap keikhlasan ai sia bisa mah nya sakola jangan bangun negara ikhlas atuh bae ieu mah keur carita ikhlas lah geus diikhlaskeun dilempengkeun mantap nya mah kawin ge tilok hese-hese santri mah tilok hese-hese tilok pulah pilih pokona asal sugih beunghar geulis beres bae geus sakitu salah tante saya ngomong haye keur carita ilmu santri mah moal aya di ilmu sakola mah neretet bae taukid geus berarti mukhatabna sangat inkar keinkaranana mukhatab munkir parah jasa sebab aya opat taukid pan urang ge ka batur teh ngomong dina Johar Maknullah geus teh kudu dicaritakeun teh mah handap keneh mun urang nya ngaji ilmu bilagah ya aya jelema percayaeun bahwa Ki Zaid nangtung cukup bae koma Zaidun beres Zaidun qaimun beres
tapi aya jelema ieu mutarodid teh antara percaya jeung henteu kana nangtung kiai bagus ditaukidan istihsan geus cek urang teh oh inna zaidan qaimun sa'nya na kiai eta nangtung bagus tah oh geus pake sa'nyana eta bagus mun masih kana ingkar oh maknya kiai geus bisa nangtung pan geri kabari di rumah sakit impus ih sabar poe sia di ditu asal geus aya 2 minggu mah kuaing mah geus bisa leulempangan inna zaidan la qaim teu kudu make la qaimun cukup inna zaidan qaim sanya lagi langsung wajib tadi taukidana sebab mukhatabna munkir wah can percaya aing mah tambahan deui inna zaidan la qaimun can percaya kene bae tambah deui iya zaidan la qaim wah poharanya sapan teman kos cicintaan geus sarua Sarwiti aku cinta padamu eta bahasa ikhbar Sarwiti na ngomong ah masa sih tendelan taukid sesungguhnya aku cinta padamu make sesungguhnya wah yang bener sih gitu aya kene nyeula teh semunang tangan berarti ingkar kan Sarwiti dengarkan baik-baik pencerongkan matamu waduh maka pencerongkan segala sesungguhnya aku ini benar-benar maka benar-benar cinta padamu di hatiku ada bibirmu bu poharaja sama neta eta ngaranna mukhatab munkir tuh nah jadi urang ngabuktikan pembenaran urang terhadap kepercayaan urang buktikan coba tah ketika urang ngaku percaya Allah pangeran Allah teh anu maha ningali ketika ku urang dibuktikan karena keyakinanna mah eueuh nanaon tah yakin teh ngabuktikan pembenaran urang terhadap nu maha gaib datang ka mana di dinya makom urang tuh jadi makom yakin makom kita tuh kadele jelema boga keyakinan jeung henteu datang ka dinya makom keyakinan kadele keyakinannya kadidelekeun ku Allah kanyawan oh datang ka dinya yakin Allah ngadengekeun kanyawan yakin Allah teh kitu unian datang ka dinya lamun nyana yakin bahwa Allah nyahoun markos kitu tinggal kitu bae jadi kanyawan tah kacamata yakin teh pembenaran buktikeun terhadap Allah sakitu bae Islamun jelema jadi kiai kayawan yakin jeung henteu yakinna seorang kiai teh kadeuleu kurang kadeuleu boga yakin henteu wari dina naon ieu boga yakin henteu dina maisha dina kahirupan kadeuleu kurang boga keyakinan henteu na si kiai teh kadeuleu lantaran langkah-langkahnya keyakinan eta langkah-langkahna tah pembenaran terhadap anu baha gaib kayahoan ku jelema ceramah kayahoan boga yakin jeung teu ceramah nu hayang amplop ceramah anu karena Allah ceramah anu lalagaan atuh kayahoan maca seh kitu kae dalam sebab saya kabuktian dibuktikan sakitu orang keyakinan anak teh tuh asal gusar geser oh tetep boga keyakinan iya yang kayak oh ada kabeh gitu eta mah encan terlalu gaib lantaran kayawan pelaksanaan nah lamun ngageser jelema ti salap ka modern eta ge geus sarua bae teu boga keyakinan boga keyakinan teh lamun boga keyakinan mah jamal ngageser moal aing ngopai hirup moal kebal dek ibadah ka Allah dek ngamalkeun ilmu aing cenah ieu mah ka modern ge ku aing diyayasankeun ieu mah endek supaya jelema teh kitu paralinter aing mah lain dek maksud kana dunyana coba si yatim mayar tante coba si fakir bayar tante lamun si yatim jeung si fakir masih bayar keneh bohong gedebul teh mah kiai kos gedebul lagi belah ditu gedebul 2 kilo ti gedebul ya itu tinggal gitu bae sih gua kayak gini namun nyama cara kolot urang baheula make
nyana ge kelas 1 kelas 2 kelas 3 nyana nyaon sieuk ka anak cianu si anak cianu ieu mah pakir terus ieu mah miskin terus ayo geus teu kudu mayar sia mah mun teu boga karena Allah berarti mana ada sekarang tidak ada iya dilihat dari sana sampai sono tidak ada yang begitu berarti kan geus lain minterkeun ndek merau berarti kalau keinginan kan harus gitu ya kanyawan budak uletan sok hudang peuting jeung nu tilok atuh kanyawan jelema mah asal matana cayan we ieu nyeri mata sia ka jeung kumaha aduh ieu cenah es ka karek suta gajah ieu di kaca ieu ge tariris teu boga kayakinan pasrahkeun ka Allah Gusti titah hudang peuting kemudian abdi dititah ku Gusti abdi teh deuk laksanakeun mangga nyanggakeun abdi yakin selantaran sehat jeung teu sehat gering jeung teu gering ti Allah ti Gusti abdi dekat Gusti geus beres moal ge kajian hukum lagi cenah gering alhamdulillah ti Gusti saya moal eta tak keyakinan dirinya komo tah mah sieun teh tahajud kali entu ngona berang tadi tatangga pae jadi pan tatangga pae sia teh wajib pre tahajud kalau ngomong kurang aing boga utang ka nyana sok nagih aing tah eta teh akos kitu tah teu boga kayakinan si pocongna datang teu boga kayakinan tah geus tah mah geus nilai eta mah jelema kos kitu ye nya kukula di bejaan lamun hayang aya jelema didatangan ku nyana babari keur mandian set beres teh mandian tepak yeuna sukuna datangan Haji Pendi nya geus tah mah kontan peuting lagi kucruk lompat ka mana bae terus bae udag bae terus sebab nang nitah kita tah sukuna bari kitu kan set datangan Haji Pendi beres yes ke tungguan kurang mun anu paeh kitu kan tapi kanyana doang hiji walillahil asmaul husna fad'uhu bi wazaru alladzina yulhiduna fi asma'i tinggalkeun ku aranjeun jelema anu nyimpangkeun nyelewengkeun tina bener dina aran-aran Allah aya sebagian jelema teh ngaran kana patung meunang nyitak tina asma Allah masyaallah baheula di megaya patung Lata eta teh meunang nyitak tina Allah aya patung Uzza meunang nyitak tina Aziz asma Allah aya patung ngaranna Manat tina Al-Mannan tah aya patung-patung menang nyokot ngaranna tina asma Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun wazarul ladzina yulhiduna tinggalkeun jelema anu nyalahgunakeun asma Allah dipake ngaran-ngarannya pangerannya padahal mah kafir tarolah meureun di urang mah ngaran pangeran mah kuari teu nu make asma Allah tapi encek mah pan loba nu ngaran-ngaran Islam baheula anu ngabebaskeun pasar kemis teh ngaranna Tuan Hasan tanyakeun ge ka kolot-kolot baheula Jati sampai pasar kemis Tuan Hasan bau helikopterna ge datang ka kawasan dia hebatnya Tuan Hasan sugan kula mah Islam orenganan encek meleg-meleg ngaranna Tuan Hasan penyalahgunaan nama atuh mah ngaran Islam dipake ngarannya abeh naon abeh percaya urang katipu zarul ladina yulhiduna tinggalkeun ku sia ulah sok dideu jelema nu nyalahgunakeun ngaran Allah Hasan dipake ngaran encek Dokter Hamid padahal mah Cina lantaran di urang mayoritas Islam makalah ngaran-ngaran Islam
abe urang tertipu du teu jawan mempajar Islam bae. Iga tidak sawarena penyalahgunaan ngaran. Tinggal kita tuh kok sekarang itu teh tina ngaran bae geus nipu nya ka urang. Berarti di jerona neuk maksud dipu ka urang. Cina ngaranna Hasan, Cina ngarannya Abdul Hamid, Cina ngaranna teh kitu Aziz, Cina encek ngaranna teh kitu Abdul Somad. Coba teu kira-kira apa? Somad ngaran. Ya Allah ya Rabbi. Ngaran pangeran mah di urang eueuh baheula mah di Mekah Lata minallah, Uzza minal Aziz, Manat minal Manan. Urang mah encek di urang. Encek pakai ngaran-ngaran Islam di urang. Lain saeutik ratusan bahkan ribu encek nu make ngaran Islam. Ngaran Islamna deres lamun lain ngaran Allah mah Aziz ngaran Allah kan. Masya Allah. Hamid ngaran Allah kan. Aya nu pake ngaran Abdurrahman segala di Jakarta mah encek ngaran Abdurrahman. Bawa ka dia ke Cilongok. Ini siapa? Ini Abdurrahman. Atuh kula mas pajar Islam bae kan. Rahman kana ngaranna. Ada apa? Ini begini material saya di Jakarta. Iya material mah biasanya encek kan. Bukan ditanya kan usah orang deh. Ini namanya Rahman. Islam apa? Bukan. Namanya siapa? Nama aslinya mah ini. Oh, iya dia pakai nama Rahman. Coba ta. Goblok gitu. Goblok. Nyana ka kula minta doa nak lantaran materialna gara masalah lah. Didoakeun ku kula. Teh ku galedeg. Lihat nyahoan dia. Jauh babaturanana datang dari cenah kiai, waduh makin parah cenah materialnya. Yo ini ijabah berarti doain. Lamun cenah makin maju doain tadi ijabah, lamun cenah haju ngemblek atuh ijabah. Tadi na kita ku galedeg ieu. Teu beunang salah ngadoa. Allah kan nuleukeun ka urang coba sia. Dicoba ku Allah, coba datang nu miskin, coba datang nu setengah kaya, coba datang nu kaya, kumaha sikap sia ka aing. Jeung sikap sia terhadap jelema eta. Datanglah lurah, datanglah camat, datang bupati, datang gubernur, kok kadang inoh-inoh kumaha. Sia coba sikap hate sia kumaha berubah teu. Datang bos, nu boga pabrik, nu boga ieu, boga material, encek. Coba sia ngadoakeun kumaha. Atuh dicoba urang teh ku Allah. Loba nu teu lulus tah ahli hikmat mah. Ahli hikmat mah ngadoakeun beneran nya mah. Atuh salah. Ngadoa mah teu bantu urang jeung Allah tuh. Geus teu kudu hese-hese. Urusan dijabah jeung dijual teh urusan Allah. Kan urang jeung Allah ulah salah. Nya teu ngadengkeun ieu. Itu urang bahasa Arab jadi teu ngartieun ban. Atuh urang ngadoa di hareupeun. Urang ya panggil ka pabrik. Atuh urang ngadoakan pabrikna supaya selamat. Allahumma anzilil barko Gusti boga kena kilat waroda dan geledeg. Wah tentunya nama amin saking engkau geus beres sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Menang dua apa jeger atuh ustad kakarek diodang ka pabrik bae ge ngadoana geus Allahumma salamatan salam Baiklah berkata bahasa pira berkata kan diberi duit ge paling 1 juta 2 juta tapi jana di mata Allah tolol sia. Jadi mati iman ku didoakeun mantak ambruk kiai ambruk ustad ambruk ahli hikmat mah ambruk. Ya tuh. Yes, urang doa dia ya Allah ya. Sakal sia ngadoa naon kumaha nyana bae saworok. Buku siapa minta ndak, kalau mah teu mamentakeun tah beres cai. Ya inum ku sia sebeuh inum. Kadengeun ku cina geus aya cara ngomong minta cai ka kieu ci saboda ditante. Ye hayang teu aing mah kasih. Beres geus. Jaloba bae teh pita Cina. Teh kagula datang Cina. Aya Cina anu mulia kemana-mana geus ka Singapura segala rupa. Wah, geus ka Jerman segala rupa. Geus nemah bari dibawa. Asma dambah setruk setik. Atuh terus bari bere cair. Cager. Kula ge heran aing teh gadoakeun. Kok sacager.
berarti lain ku doang atau ku Allah nu jager-geran tuh wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i tinggalkeun ku aranjeun kabeh jelema-jelema anu nyelewengkeun menyalahgunakeun asma-asma Allah dipake ngaran pangeran nyana patung nyana awas sayujzauna ma kanu ya'malun tunggu tanggal mainna bakal dibales jelema-jelema nu kitu jaga di akhirat jazaa'an ma kanu ya'malun kalawan balasan pagawean nu kunyana diperbuat ieu ayat qoblal amri bil qital memeh perintah perang seperti apa tinggalkan balieran memeh aya instruksi perang mun aya jelema nyalahgunakeun asma Allah indit Muhammad bejakeun ka umat tinggalkeun memeh diinstruksikan perang beres tah nyaritakeun kafir musyrik munafik jelema anu nyalahgunakeun asma Allah wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq jeung tina sawarehna jelema aya nu ku kaula didamel cek Allah ummatun umat yahduna bil haqq anu nuduhkeun kalawan bener wa bihi adilun jeung nyana lurus ajeg adil ku bener eta aya terus bae di zaman Kangjeng Nabi pupus teh terus estafet ka para sahabat di zaman sahabat teh tegak agama teh lantaran deukeut keneh ka Kangjeng Nabi dilanjut ku para tabiin di zaman tabiin ge tegak lantaran deukeut keneh ka para sahabat dilanjut ku atba tabiin di atba tabiin ge masih keneh tegak lantaran deukeut keneh ka tabiin mulai ti atba tabiin rada goyang-goyang ku hari atba rada goyang di atba urang mah ku hari geus atba sesek neangan anu bener teh geus hese pan bisa bener sote urang nuturkeun nu kamari teh nuturkeun nu itu teh nuturkeun nu itu estafet ngaranna silsilah nuturkeun nu itu bener langsung ka Kangjeng Nabi karak ai ieu mah pan guaring putus ha guari nuturkeun nu eta sedengkeun nu eta na ge kos kitu nuturkeun nu itu teh kos kitu atuh geus putus teu boga turus tah tapi cek Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun saat umat para rutus tina nuturkeun ka leluhur-leluhurna di zaman urang kuari geus para rutus lantaran atuh boro-boro ka Kangjeng Nabi urang maka zaman pejuang 45 bae ge pamarentah teh geus teu nuturkeun leluhur abri geus teu nuturkeun leluhurna polisi kitu keneh rakyat geus kitu keneh ku ari teh meureunanan hararudang eta tulang-tulang anu memperjuangkeun bangsa Indonesia jeung nagara deuleu nyana ka rakyat rakyat sia teh nang aing memperjuangkeun kunaon ku ari diacak-acak tuh kepala polisi nu baheula aduh polisi kunaon sia teh karari itu nang aing ngamerdekakeun baheula berjuang kitu keneh abri Bung Karno beserta Bung Hatta Imam Bonjol jeung Raden Ajeng Kartini Cut Nyadin Patimura dan pejuang-pejuang nu baheula hudangnya duh siate artinya orang geus tuturkeun nya eta keur carita pejuang eta ku ari Islam nu kamari ieu di zaman masyaallah Syekh Nawawi Tanara zaman Ki Khalil Bangkalan
ulah zaman para aulia Allah, zaman wali sanga ulah iya kamari ieu terus ke belah dieuna tak zaman Syekh Abdul Karim, belah dia terus zaman Ki Hasyim Asy'ari, terus ke belah dia Asnawi Kudus eta ke masih buah ragus kene cikene zaman kolot-kolot urang baheula. Di ditu aya Abuya, di ditu aya Ki Bustomi, di ditu aya Ki Abdurrahman, di ditu aya ajengan Imam, di ditu aya Ayah Banjar. Terus sararapu kene Masya Allah satu suara haram eta haram kabeh, halal eta halal kabeh. Bagejlog ditaluturkeun sampaikan kaya rakyat ge ngadenge si ada sia ulah jadi pamadatan bahasa kiai. Si ada sia ulah nyokot duit ke kelembungan, bangka ke kelembungan disebut lagi. Wahsya satu suara haram tek bae aya nu kaluaran ti Mesro, aya nu kaluaran ti Australia, nu kaluaran ti Amerika, berbagai keluaran ngahiji di Indonesia ieu teh dimodif bunga bank jadi halal, kredit beda harga dua akad jadi halal, nyana tanggung jawab lah. Udah saya tanggung jawab, ambo seunu sia tanggung jawab cikene Masya Allah karim. Kuari ke zaman acak-acakan demokrasi kamari rada terpimpin rada bagus kene rada ngeunaan kuari mah demokrasina teh geus kebablasan disangka kurang zaman reformasi teh ngeunaeun ternyata kuari mah kudu revolusi lantaran mana kuari kemajuan politik na mana kuari kemajuan perekonomian anak defisit sampai 3%, lamun defisit sampai 4%, 5% negara acak-acakan acur di Indonesia. Sejarah Indonesia can pernah turun 3%. Kuari geus 3%, naik 4%, 5%, acak-acakan. Tidak bisa dipertahankan ya maka jeung kuku mage. Perebut Amerika jeung Cina. Negara orang percis ongkos pabrik, limbahna teh diperebutkeun pabrik teh ku jawar anu, ku geng anu. Ieu negara Indonesia percis bagaikan pabrik diperebutkeun limbahna. Amerika hayang, Cina hayang. Persekongkolan Amerika jeung anu Cina persekongkolan jeung anu dibuat tidak berdaya Indonesia teh sebab ada perjanjian. Kemudian Indonesia pemuda na diloloh ku mabok supaya 10 tahun yang akan datang bodoh Indonesia ku bacak aing becak Amerika, ku bacak aing becak Cina, ku hari keur bercokol di Indonesia persis kos pabrik diperbutkeun limbahna. Deuk kumaha coba acak-acakan kakarek tahun sakit ulah boga hayalan tahun berikutnya bakal bagus. Ma min zamanin illa syarrun ba'da. Terus makin acak-acakan. Urang mah maot meureunanan komo si eta mah geus kolot. Geus moal kebal deui. Tapi kan muncul anak urang, muncul incu urang. Sementara mabok merajalela di mana-mana. Mun nyaritakeun tentang mabok berarti kan aya penjualna. Lamun nyaritakeun aya penjual berarti kan aya ekspor di luar negeri. Ekspor di luar negeri kok begitu aman, aya polisi jeung abri kok begitu aman sih. Wallahu a'lam. Seperti etalah keberadaan negara urang. Pikir ku urang diantep ieu negara urang. Lamun cacak-cacak pondok pesantren anu lillahi taala Banten, Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, Aceh, mun kiai pondok pesantren salah wallahu alam Indonesia lain cakula intelijen jaritakeun Indonesia masih kuat lantaran masih banyak pondok pesantren salaf. Amerika sabaraha ribu di urang ngaintelanana geus teu serab jalaku pemerintah ku birokrasi urang geus teu serab jalaku kiai-kiai modern sebab keinginannya sama dengan dia ingin beli mobil, ingin istana, ingin wanita sama dengan aku, hanya beda motif doang. Tapi pondok pesantren salaf dibere duit ki podoli detik tedekeun gede insyaallah. Atuh
tuh eta mah deres dibere keneh aja bae di batu kudu dibere da rusak jasa pantama tuh belah itu yang rusak tah mah acak-acakan tah nu dipake ka sereb ge ketika geus teu daekeun ngadahar duit pamarentah geus teu daekeun kemewahan pondok bae sederhana tetapi mantep naon kitu ngaran moralna ieu anu masih kene diperhitungkeun anu masih kene hudang ti peuting motifna naon Allah eta nu masih kene didenge ku Gusti Allah cacak jelema hudang ti peuting Allah-Allahan nu teu bermotif semata-mata Allah wallahu alam. Jakarta geus dikumahakeun meureun Tangerang geus dikumahakeun meureun Banten geus dikumahakeun meureun Indonesia wallahu alam. Untung masih kene aya nu hudang ti peuting kiih tapi cek Gusti Allah kehancuran bangsa kehancuran umat Muhammad bejakeun ka umat-umat anjeun terus khususna ieu teh ka urang mah ka umumna mah kakabehan termasuk urang kurang kuari dibaca dihartikeun sekemampuan urang bejakeun Muhammad wa mimman khalaqna tina sawarena jelema nu kukula didamel cek Gusti Allah aya ummat yahduna bil haqqi anu terus bae nuduhkeun kalawan hak teu pernah ngalirik ka sisi kagigir saat-saat batur ngahalalkeun nya nama haram bae saat-saat batur disararumbang nya nama embung saat-saat batur engkeuy-engkeuyan di luhur panggungnya nama henteu hayang hiji bae yahduda bil haq teu pernah hayang pamere ti pamarentah teu pernah hayang pamere ti organisasi teu pernah hayang pamere ti jelema-jelema hiji bae boga kayakinan ka Allah yahduda bil haq aya Muhammad terus bae saat Indonesia acak-acakan hiji mah kudu aya bae saat Baghdad acak-acakan hiji mah kudu aya bae saat Iran acak-acakan hiji mah kudu aya bae saat Mekah acak-acakan Arab acak-acakan hiji mah aya bae Turki keur diobok-obok wari hiji mah aya bae Amerika bergain multinasional acak-acakan Baghdad supaya dapat Islamna eueuh dek didemokrasikeun serang deui Turki serang deui Suriah serang deui Suriah terus Turki terus ulah aya carita-carita Islam mulai kuari Amerika dengan keyahudianana negara mana kuari anu masih kene kuat intik kunyana ulah dengan politik dengan ekonomi hancurkan tapi wa mimman khalaqna tina sawarena jelema aya nu didamel ku kula Muhammad bejakeun ka umat tu yahduna bil haq aya umat anu selalu nuduhkeun kana bener saat batur teu waniun nyaritakeun bener nyawa wani sebab teu hayang di alam teu hayang di agung-agung dibere ge teu hayang leutik mah si eta tah mah tegekeun kita Muhammad bejakeun ieu mantap teger saha eta anu wabihi adilun lurus adil dengan hak tesieun saltikeun hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dicoba di negara baheula aya Buya Hamka masih terngiang-ngiang di telinga orang haram mengucapkan salam kepada orang-orang Kristen yang sedang mengadakan Natalan. Buya Hamka tertulis di berbagai koran majalah dan diabadikan di negara orang. Padahal Buya Hamka diakui oleh bangsa Indonesia di luar negeri. Kristen, Yahudi, ngecek ngaku ke Buya Hamka dengan kecerdasan, tetapi nyana melalui haram bangsa Indonesia umat Islam mengatakan salam istimewa Buya Hamka. Tadi dia di Muhammadiyahkeun akhir hayatna Islam sebabnya ada boga guru torikoh terngiang-ngiang di telinga orang
komo nu belah di itu mah zaman Ki Hasyim Asy'ari iman nu belah di bae belah di masih terngiang-ngiang Gus Dur dengan gaya Gus Dur tersendiri tetap bae nya nama ngagocek-gocek jelema cak batur haram cak cenah henteu cak batur henteu cak cenah haram digocek-gocek jelema eueuh teu kagocek ku jada digocek bae kajen ku kumaha ge ya kabeh ulama ngaharamkeun ka inul Oma Iram haram cul bae di televisi Oma Irama apa bedanya Roma Irama itu kan inul laki-laki beres selesai saat gerpejena jilbab dilarang kemudian keras kabeh berisik nentang Gus Dur gak apa-apa gak berjilbab juga babari jasa Gus Dur digocek kabeh ujung-ujungnya horenganan keur di lobi ku Gus Dur nyeritakeun salam selamat pagi haram masak pakai selamat pagi ya ku Gus Dur dan lain-lain digocek-gocek ku Gus Dur tapi berubah wajah Indonesia teh berubah kok makin membaik kok Islam makin lekat nyala kunjungan ke berbagai negara nama Islam Salafi pernah dibawa kunyana dengan kekuatan Gus Dur dengan cara Gus Dur sendiri ketika nyana dilengserkan make celana pendek dengan gaya Gus Dur sendiri terbukti kuari jasadna masih utuh nuzarah sampai ayeuna teu pernah putus-putus terbukti kewalian Gus Dur cak wali terus kabelah dieuna saha deui nu kurang didenge setelah Gus Dur tinggal aya hiji doang Habib Lutfi di pemerintah teu main jangan mah di politik teu main di organisasi ge di NU teh nya nama daek-daek hante-hante tapi deres rada didenge kayaknya ku berbagai kalangan tinggal hiji nya andai katanya da eueuh kumaha andai kata ieu mah caritakeun ieu keur caritakeun wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqq wa bihi yadilu nyekelan hak dengan haknya lurus jujur dengan gayana masing-masing Ki Hasyim Asy'ari kitu gayana Kiai Yahid kitu gayana Kiai gitu Buya kitu gayana Gus Dur kitu gayana terus sampai ayeuna Habib Lutfi kitu gayana nya nama kitu bae gayana tetapi napas Islam jadi luhur thariqah jadi luhur NU jadi kanyahoan salah nate kunyana nu nyaritakeun ketika orang-orang NU nyaritakeun bener nyana teu pernah nyalahkeun tapi ketika nyana nyaritakeun kelurusan begini ternyata NU geus keluar tidak kelurusan berarti garaku saralah tinggal hiji nyana wa mimman khalaqna tina sawarehna jelema nu kukula didamel waman umat yahduna bil haqqi aya umat anu terus bae nuduhkeun kana bener jangan supaya jelema ka mana sih ieu ka mana sih ieu oh iya tra dihasudan teu eureun ulah disangka teh dihasudan malah nu ngahasudanana makin loba tapi makin merepek coba gedeukeun sebabnya ka Allah hiji Allah deulekeun Allah ngadekeun Allah nyaun nyana sieun ka Allah aya bakalna nu diangkat ku Gusti Allah boga makom-makom tertentu anu terus benar iyalah umat Kangjeng Nabi Muhammad sakumaha dina hadis dijelaskeun la tasalu min ummati ummatan qaimatan bi amrillah la yadurhum min man khadalahum wa la man khalafahum hatta yati amrullah wa hum ala dzalik bual eureun-eureun ti umat kaula Muhammad cak Kangjeng Nabi hadis qudsi dibejakeun ka balerea mal eureun-eureun cak Kangjeng Nabi ti umat kaula aya umat anu terus bae nangtungkeun negakeun bi amrillah urusan Allah haram caritakeun haram halal caritakeun halal makruh sunah teu pernah sieun laya turhum man khadalahum teu pernah ngabahayakeun ka jelema-jelema nu ngahinakeun kanyana pemerintah nyaca terus bae kiai-kiai nu sejen nyararaca terus bae dengan penuh keyakinan ka Allah teu pernah gimir teu pernah sieun
disensarikan ku kiai, ku ustad, ku masyarakat, ku terus bae jarah mah. Dek didegekeun dek kentel Allah bae pokona mah. Aya ta umat model kitu.